Baik aja. Kela ieu teh kampung naon ieu? Kampung Nyalindung. Cing lain ka maneh. Neng ieu kampung naon? Ieu teh kampung Nyalindung, Pak. Oh, Nyalindung. Stop. Luruskan. Langkah tegak maju. Jalan. Istirahat di tempat. Gerak. Alhamdulillah. Istirahat. Istirahat. Ya bapak rek nanya ya. Warga ieu kemarana? Bapak geus 2 jam di dieu can manggih hiji acan. Teang. Siap laksanakan. Neng ari Ibu Mina kadar di dia paling mana? Oh, di belakang rumah sana, Pak. Oh, siap. Laksanakan. Kemana mana? Mana nak kemana kan imahna di dia itu. Ele. Sing bale garah tereh ya, garah tereh. Siap. Langkah tegak maju. Jalan. Lompat kali. Jadi isuk mah mana eta ulah ulin cicing di dieu. Pokona mah cicing we di imahnya. Assalamualaikum Kang. Gimana Kang? Naon? Ini aya kumpul-kumpul kieu Kang. Kumpul naon sih? Kepet. Cicing ngaran naon? Cicing ngaran anu teh kieu teh tahan sih. Ayeuna walian. Tah, ayeuna sih, ayeuna dia. Tahan lagi cicing politik mana dia ieu teh urang seru social distancing. PSBB. Oh, jaga jarak aman. Nu kamari teh meureun naon? Nu Covid nya. Covid. Rek milu ngumpul naon? Nah. Iya milu ya. Kang. Ari Bumina kader dia di Palimananya. Oh, Palimananya. Iya putrana ieu. Oh, iya putrana. Awewe saya ajak putrana. Putrana lagi itu. Ada lagi itu. Kempol itu. Assalamualaikum. Ayo, waalaikumsalam. Ayo ah. Ente kahansik palian hari itu. Oh, pian goblok. Gua enak ya. Coba. Aja. Ini ruan ini lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, apa benar ini dengan rumahnya Ibu Kadar? Benar, dengan saya sendiri. Oh, cari kalau lucu. Cari kalau lucu tuh, pencetan lucu. Kiai Ibu Kadar. Itu di itu tempat itu di lapangan tos ngantosan Pak RW nu bade acara kumpulan teh etakeun masalah nu Covid teh ayeuna diantos pisan Bu Kadar di ditu. Siap, Pak. Nuhun. Yuk, sarang ayeuna. Boleh sarang nya yuk tuh. Jadi kumaha ieu teh Bu Kader? Nah, minta rongkap ieu teh. Pak RW dari tadi warga udah kumpul, cuma Pak RW-nya aja yang telat. Oh. Bapak nu salah. Warga kumpul. Baris. Bro, baris bro. Weh, ayo non kumpul-kumpul. Ayo dahareun teu. Astagfirullah bocil. Ieu teh keur Covid. Dahareun Nah, Ayo. Covid. Baris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, nya siap gerak heula nya. Siap gerak. Istirahat di tempat gerak. Istirahat di waktu nangtung itu. Istirahat. Sing arti istirahat kumaha? Istirahat. Tah janten kieu para warga, ayeuna teh kan nuju Covid-19 terang benernya. Yana bade dijelaskeun ku si Neng ieu. Mangga Neng? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teh di kampung Nyalindung. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit cara-cara mencegah penyakit yang sedang menyebar di berbagai wilayah, yaitu penyakit corona atau sering disebut juga dengan COVID-19. Nah,
bagaimana Dengekeun sih maneh cara teh. mencegah penyakit virus corona ini? Di sini ada beberapa, diantaranya social distancing, yaitu jaga jarak. Duduknya jaga jarak, duduknya. 1 meter. Meter. Eta nu ditopideun sangarana san topideun. Asal bedegong pisan jelema. Rijal. Sukeman. Bener. Cigana warga anyar eta. Jauh-jauh. Pinahan ti mana? Pinahan ti mana? Oh, sanes di Pali eta. Ganeas. Lajeng. Aing ngana tuh. Yang kedua, stay at home atau bisa disebut dengan dilarang keluar rumah atau di rumah saja. Mohon kedap. Ini tata cara. Mohon ieu mah kan Cali geula. ya Allah hari rasna ya jelema. Dan yang selanjutnya, selalu menggunakan masker ketika berpergian atau keluar rumah. Masker. Hei. Masker. Masker tuh. Dan yang keempat, jauhi keramaian. Ya kita jauhi keramaian. Kita tidak boleh berkerumun ya, atau tidak selain berkepentingan. Dan yang terakhir, selalu mencuci tangan dengan bersih dan menggunakan sabun. Mungkin itu saja tata cara untuk mencegah penyakit virus corona ini atau yang sering disebut juga dengan COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tamihan ti bapak hijinya ya teh. Ari semprot eta kan ku aya cairan alkohol nanya. Enten ulah seueur teuing. Bisi mabok ieu na. Ramona bisi mabok. Oke karare ya. Lah, Kami sabun colek biasa. biasa. Penting mah ulah seueur teuing bisi mabok kieu teh. Mira we sabun colek. Mohon. Pun enakeun kieu teh. Pake sabun pake di masker pake atuh. Si itu ayo nyawa wae teh tadi. Kadi karep. Apain cenah mah? Karep. Hei, Bro. gusur. Gusur. Anu we gitu. Jig. Kemana nih? Bro. Kan dia Di dia ya. didinya ketua di dia apa kumaha? Di dia. Engal. Ketua pemuda di dia apa kumaha? Engal. Di dia terek aya ditugaskeun 2 hansip tim elit. Hei. Dengekeun. 2 hansip elit di dia diteuneun keur penjagaan Covid-19. Bae teh sieun kurang mah asal wasieun we tah kuduan ieu. Bener. Dangu. Sip, amankeun sip. Orang kecipta. Amankeun atuh buru. Jadi sekian bae anu kapihatur. Kumawe mana tuh duitna we? Astagfirullah. Nyada bapak oge tan kenging atuh nang euy. Lieur. Naon boga jelema tuh duitan mah? Nya nama cara dikelawe di buminya. Bapak beri heula. Oh bakal we. Teu aya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bubar barisan. Jalan. Geula apalagi hilap bapak teh hiji deui aya ieu teh. Jadi bapak trek nugaskeun 2 hansip di dieu teh nu elit, kalem, tenang. Hiji naonnya? Asisten hiji, bukader hiji. Tah, kade nu 2 eta mah ulah dieureyan. Ah, lieur. Ku RW eta mah nu Pak RW. Yo, beneran. Mun duitan eta mah. Karep ge eueuh. Dia urang teh kudu ngajaga keamanan di dieu, Cuk. Benar. Wah, aya berang tarek dia. Jaten kieu. Ya. Anu kan terus ditugaskeun ku pemerintah kesehatan. Di dinya teh duaan ditugaskeun di kampung Kalimun. Ya, siap, Son. Kaler, wetan, kidul, kuasai kabeh. Siap, laksanakan. Ibu asisten. Ya iya we lah. Kader. Kade tong dieureyan. Oh iya, siap, Pak Son. RW ya mah duanana. Oh, siap. Jadi anu mah Siap. Pak RW nyerahkeun ka opatan ieu. Omat jaga ieu kampung. Siap, Son. Bubar barisan, jalan. Tunggu dulu, Son. Hah? Ngomong-ngomong, ayo leureurna teu. Leleur. Mohon.
Kalem daler. Ka imah we kalem. Aya yang body di ditu. Body. Yang body leueur kan sarua. Oh, Geus biasa. bubar tong ngayang dulu leueur lah. Can Siap, ganti. laksanakan. Bubar. Oke. Nah, orang gila dibubarkan kieu anjir. Terus sopan pisan ka RW eta. Aduh, anjir. Ya kagebot di bitis 2 kali. Alah. Kudu diwarah deui ya mah euy.